Cekong, mana sih ya? Kulin, mana sih ya? Kulin ke ditu lah. Lah ini sih berasanya ngelopi pakai kacamata bae. Non tuh sih hayang. Oh, ini main. Yo, aing mumpung boga dua. Iya, eta bagus mata. Eta kan Ulah mata. lah. Di macam aing. Karena kena kuliah aing. Kerennya. Hah? Woi, Cekong. Laju urang ke mana yuk? Geus hayu ja kemarin maling bontang geus kanyahoan urang lah. Kamu saya lah. Cekong. Ngomong-ngomong nih, mau nih kemana yuk? Nyaho. Aing kangen sapoen kapan apa. Deh, ampun eta mah. Geus sia lain. Aing bisa tangan yuk. Mang, beli baju lebaran, Mang. Sia deui yang beli baju lebaran. Bonteng puana ge pararetot. Aju kumaha ieu? Gampang lah kayak sukan aya milik di arep bagus dah. Biasa ieu. Lembur duruk malaku ieu. Woi, berkenging. Kemana sih ya? Jadi kemana dong subron mah Woi, kacamata. atuh kasep len, ha? Sari ada bae. Nyagar orang make kacamata. Ini bating. Aing ngomong pinekeun sia. Tukang orot. Aneh Anak sia lah. buta. Aneh. Paruyang aing pernah sia deui bae. Mana yo nya? Belah, ayo. Woi, Kong. Naon? Aing penasaran teh si Ujang. Naon? Beusi ketemuan yang si Monik. Tuturkeun yuk. Hayu, tapi aing mah ulah. Naon? Tanu banget si kecoa lauk. Geus lah ulah didelangkap batang kayu. Ih, kemana iya nya? Aing puasa henteu barete. Ih, Ujang kemana nya? Kata nu edan geus mancing ya. Nyaho tujuan. Neng Monik. Ah, ini kemana? Ieu neuk diuk neng ka dieu ayo. Ayo. Oh, ayo ke. Tuh, kan cek aing naon. Ye. Oh, eta budak aneh aing mah. Nyampurkeun bete cewek kemana? Aing geus lain sampeurkeun yuk. Ayo. Neng geus di mana kitu? Non muter bae dong, Gang. Bukan yang kenal Ujang. Neng, ajaran-ajaran si Allah nulis kan, Neng? Teu bisa nulis-nulis acan jadi jelema ieu. Ajaran nulis naon jing? Nulis naon kan, Neng? Yang penting mah bisa nulis bae jelema. Oh, yang bisa nulis puguh ya. Emang siamen bisa nulis ndek nulis naon? Atuh neuk belajar nulis alapiu lah, Neng. Bahaya nu kieu ya. Ndek ngomong I love you ke saha sih ya? Bukan Neng lah. Adeui. Si budak naonan sih? Segala belajar nulis segala alapiu tak bengek lah. Tuh nyaho aing sarinding moe ini udah. Sang itu nya. Nggodaan barang bagus aing bae. Terus Neng puasa teh ye? Henteu puasa puguha, Atuh kunaon teu puasa? keur halangan. Lah, teu percaya Ujang mah. Sarua puguh mamang teu percaya urang ge. Ih, beneran. Lah bohong, Ujang mah teu percaya. Sarua kami kita percaya. Ih, emang kunaon gitu? Coba dulu. Biasa deh. Woi, Kong. Di gudang geus teu beres sih ngomong geus ngalantur ieu. Samperan kurang yuk. Ayo. Ayo. Waduh, kanyahoan dia ku aing len. Naon sih ya? Nanaonan? Kon sia tiba-tiba nongol di dinya sih. Atuh pan aing di tadi di nyakungnya. Naon di pansi ya? Waduh. Gua kayak bae di budak. Ini sih dia diuk. Si berarti nuturkeun aing bae nya. Oh, aing tadi nuturkeun si aing. Wah, teu beres itu dah. Pan si bager jeung ka aing. Atuh pan ieu mah bulan puasa kate bulan penuh berkah. Tengekeun tah. Aing masuk rada curiga. Ye. Pan ieu rada teu isinya. Geus diuk bae ieu mah geus hujan mungkin cai. Tiis. Geus kajeun adem blon. Ujang, lain tadi di dinya aya teh kotok. Ulah kandeng, jadi aya tadi. Serius Ujang?
Weh, kayak kotok naon sih yuk? Bohong lain, monik mah lain geus diuk cina cai. Ih, serius aing. Oh, geus diuk. Oh, katanya didinya dia aya tai kotok kata beneran beta. Bener sih ya. Boleh. Iya, Cai. Nempel ya tadi Nah. Kayak kotok gimana? Akan bisa teh kotak makan. Siapa anak? Bau. Lawan yang aing dia bau. Bloon sih ya. Ih, manipulasikan ke aing. Kok jasa? Belon. Lagi yang aing kos gitu, ge. Ngelunjak aing kena imbas nah. Neng bakalan lah. Oke. Neng ke WC. Heeh. Nek diantar mah Neng. Mal. Kurang ada tuh. Nutur ke Neng Monik, ayo. Akan dia kate modar balas dendam ku aing lem. Apa? Neng Monik di mana tadinya? Oh, ngomong mana ki? Lah, di bae. Kalau Neng Monik. Alhamdulillah. Mang, masalah yuk. Geus lah, masalah yang penting mah ulah maling bae urang. Tulin masalah gitu kayak dituduh urang. Atuh yang penting urang teu maling. Aus lah di dieu we. Jangan kunaon nuturkeun ka dia. Teu meunang gitu, Neng. Aing Neng geus naon di jero? Terus numpang ke WC. Oh, WC. Nomor hiji cewek mah Gila cicing. Aing Neng geus boga kabogocan sih. geus ieu di kebogorna diburi. Lain lah. Wah, penghargaan. Bodoh. Nu bener Neng geus boga kabogocan. Dibedakeun anu diburi. Ya cicing kolot keur ngomong. Itu emang bener diburi ya kabogorna. Encan udaekeun kan Neng mah. Dah, piraku Neng. Tolong ge daek jasa menerima apa adanya. Lah, sayang bae ye sia mah. Naon sih sia? Ih, Neng, patut sinis bae ke pangeran. Nyawa dia banget bang capung ge. Nyaho sia doang pongeret ge bating. Naon sih sia mun kapanggih raribut bae. Biasalah. Nyawa sia di mana-mana aya bae. Oh, dia doang laleur bating. Yo, lu nya yo. Sia tiluan raribut bae. Geus lah, aing mah capek nulis sia raribut bae. Aing mah balik lah. Ih, kemana baru Neng? Balik. Sia sih. Oh, Sia. Sia balik batur. Ya, gerak penak lu gua. Ribet. Ini saya kemana? Mana Neng Monik, aing mah Wan. Abo, aduh ini sayu. Lah, ini baiklah.